Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 4 Juli 2026. Alhamdulillah masih dina surat Al-Furqan ayat ka-20 mangga urang kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna jeung teu ngutus kami saur Allah qoblaka samemeh anjeun Muhammad minal mursalina ti pirang-pirang para utusan illa kajaba nu diutus teh innahum sarua kabeh ge itu para nabi teh layak kuluna barang tuang pasti makan jiga manusia biasa jiga anjeun to aman kana pirang-pirang makanan kana pirang-pirang dahareun atawa tuangeun sami nabi ge jiga urang da sanes malaikat nabi ge barang tuang jiga jelema ngan bentenna ari nabi mah barang tuang nasuk eureun memeh wareg ari urang mah can wareg kamarkaan mah terus we ngawas-was eureun sorangan sareng bentenna ge ari nabi mah lam yahtalim qatutah anjeunna mah teu pernah ngimpi jima teu pernah heuai ngaheuap menguap teu pernah heuai para nabi mah termasuk Kangjeng Nabi Muhammad teu pernah heuai teu pernah Kangjeng Nabi kaeuntreupan laleur seueur pokona mah anu parbentenana Kangjeng Nabi sareng urang sadayana manusia nama mah sami manusia ngan seueur bentenna dina masalah kehidupanana oge benten jadi eta mah manusia istimewa para nabi mah kalebet Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saterasna wayamsuna jeung sarua para nabi oge laleumpagan gudagidig fil aswaqi ka pirang-pirang pasar sami ka pasar sami jualan doma sami jualan gandum sami jualan kacang-kacangan jiga urang we biasa nabi oge usaha da wajib usaha itu ngan bentenna ari nabi mah yamsuna na teh MC na teh leumpang na teh mapah na teh taraluak dieu ka sisi ka gieu lurus sesuai jeung keperluanana sareng anjeunna mah terangeun Kangjeng Nabi mah naon anu kajadian di pengkeureunana jadi seperti aya panca indera atawa mata di belakang punggungna teh katingalieun terangeun nu kejadian di belakang maneh anjeunna upami berangkat atawa mapah ka payun saterasna waja'alna jeung dijadikeun ku kami saur Allah dijadikeun naon ba'dzukum di antara anjeun kabeh libadin jeung nu sawarehna deui fitnatan kana fitnah kana ujian atawa cobaan contona jelema miskin cobaanana ku nu kaya jelema cager cobaanana ku gering ku sakit awewe anu single cobaanana lalaki nu single deui lamun can kawin mah eta terjadi fitnah seueur kajadian ba'dukum libadin anu hiji jeung nu sawarehna jadi fitnah jadi ulah disangka urang hirup teh mulus-mulus padahal mah ieu teh seueur ujian jeung cobaan pikeun urang sadayana contona jalma mukmin jalma muslim ujianana cobaanana ku umat kafir gitu jeung sajabana seueur ujian-ujian matak hati-hati melangkah teh urang teh pinuh ku ujian samalah jelema anu suami istri ge sok aya pelakor tah eta teh ujian gitu kahadena teh saterasna atas biruna naha anjeun bisa sabar ku eta fitnah ku eta ujian teh
Lamun anjeun bisa sabar tangtuna lulus banglus tepi ka akhirat, tepi ka sawargana Allah. Ngan lamun anjeun teu bisa sabar ku pirang-pirang ujian anu aya di sabudeureun urang nu disebatan tadi, eta pasti urang terjerumus kana jurang kebinasaan. Jadi hati-hati setiap langkah teh eta teh pinuh ku ujian jeung cobaan. Kalebat para rasul oge seueur ujian ka anjeunana cobaanna. Komo deui ka urang sadayana jalmi biasa sanes jalmi istimewa. Teu meunang disangka jelema beunghar teu diuji, sarua nu beunghar nu loba duit oge, pejabat tinggi oge sadayana ge leuwih berat ujianana tibatan masyarakat atawa rakyat jelata jiga urang sadayana saterasna. Wakana jeung bukti Rabbuka ari pangeran anjeun Muhammad tegasna pangeran urang sadayana basiron eta maha uninga, maha ningali, maha teliti. Jadi Allah mah uningaeun naon anu dikerjakeun ku urang. Anjeun da bakal ngadili di poe akhirat amal jeung dosa anu ku urang diperbuat. Barakallahu li wa lakum, mugi aya mangfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.